Mangga Pamiasa, saya Sandiwara Suna, Disanggar BSP 98 anu judulna Diajar Benjang Gulat. Mugi janten salah sawios hiburan kangge urang sadaya. Kalau saya rek kepang ieu tapi dah yang diajar benjang tata tiasa kumaha tah ayo diajar benjang mah ulah ningali kolot jeung budak tes kedeung deui nya gitu urang ka ditu urang ka lahan oh agrowisata aya sanggar itu lahan we lahan enggak benjang mah merasa matras kubu ieu mah dicukur lah ka ieu tempatna erek mah kumaha teh lah Kang kumaha eta cara gerakna ieu nya kewe di bejaan di ditu lah nya pokona mah nya daek nya ayeuna wae aduh tes kedeung deui Lami tependak ieu teh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat we. Tinggalin lagi badan. Ya teh kumaha. Abi teh nu rek kesenian. Nu di ujung meureun geuning anu aya kesenian khas ujung meureun. Oh, dia teh geuning namina teh jeung jelas deui nya. Naon teh? Pamitelpat mah benjang. Oh, nya tapi abi ge teh apa? Naon benjang teh kumaha gitu nu salarasna benjang teh. Kumaha tah nu abi saperang abi mah ya, tapi duka bahasa itu aya abi ningali eta aya gugulingan. Terus gugulingan teh kareka naik ka tangkal terus itu teh dengan solokan. Gugulingan deui disolokan. udah itu. Ya udah kata abi pikiran apal an gitu nama da sian mah sana ari si ketua teh Mas Eta teh pernah jadi pisan ketua Benjang. Oh nya, urang udah teh benjang di naros ka ageuna kitu nya terang gitu Mas sebenarnya benjang teh naon urang selaku urang seni Mugira ayu sambung dumadi. Oh eta cenah mah ari kampung kurma aya benjang teh nu di sakola geuningan di SMA basa aya reunian benjang teh anu antara Bang Barongan jeung Bang Barongan geuning gerelut gitu kitu ya oke cuma mendingan urang taroskeun we lah anu salarosna kumaha tambe urang teh terang kanggo elmukeun urang geus saekan urang teh biasa ka barudak engke jelaskeun benjang teh ieu iya Ece tos wayaknya tos ngarempah aya naonnya aku lagi sekalian tapi ieu da bade ka pasar aku hadiah hayu urang ieu urang bukan aku apa ditanya teh kadieu nuju naon ece tuh we kieu tos ngarempah kali-kali teh dia ujung ngadongeng biasa we sok kali tali ngadongeng naon ieu teh abi makan ieu bade ka pasar nya kada kadang tapi bade siga nu rame jadi ka dieu resep geura ieu bukan anu apa naon pertama masalah naon benjang kan bae abi ade heula we nyimang heula kene ka pasar mana ada pasar pamukar di kita siang benjang teh kumaha sebenarnya aku apa mau abi rek manoskeun abi oke apa sawareh kumaha cek amun kumaha benjang teh benjang teh nu gelut anu dibalikeun terus anu nangka mah asalna mah nu kieu benjang mah ieu na teh ditungku asalna mah terus diangkat dibalikeun ieu sama bisa mau maju ka kitu sampai ka kitu nangkana kitu berarti eta teh eleh jadi beda-bedanya cek kieu cek abi kieu cek jadian kieu ya atuh di urang taroskeun ka saha atuh aya eta si anu ketu ieu ya kan ketua orang teh ketua benjang bahwa orang lieu pada tidak masnya ayo kamu di karate yang benjang orang kabumi ketua orang di mana bumina palinya lah kasor aya sok nanti adi abi kan naon kela ka pasar kayak dari ka pasar mah kayak sarang ka pasar ya urang ka ditu mah ayo atuh berapa bumina ka aya tuh Assalamualaikum. Waalaikumsalam. aya ibu-ibu Waalaikumsalam. Itu marana itu. Abang bakal tua. Itu marana. Nah aja ka dieu aya taroskeun ieu teh mata ka dieu oge anu kudu di
taroskeun kayak jelaskeun sing jelas-jelasna. Oh, Ya. Insya Allah. Iya. Harus naon cing? Apa? Hoyong terang ieu mengenai benjang. Kumaha salatna benjang teh naon? Terus aya sabaraha macem. Dan geuning cek omi kieu, cek ambu kieu. Nyari abdi nu apa mah kitu gitu. Jadi salatna teh kumaha? Soalnya kan abdi orang Ujung Berung nya teu apal ieu benjang teh naon. Kasihanna kesenianna teh kumaha gitu. Sedangkan teh benjang teh geus udah mendunia lah istilahna mah ya. Geus tararang ari urang naon sih istilahnya teh benjang teh sabaraha hiji cik pangnerangkeun lah ome apal. Mun abdi ge sami Bu. Bisa Naroskeun mu. Beda Bade yang terang gerakna benjang gitu kumaha. nya beda ajar gitu. Hilang Kalian deui gitu. diajar. Saya atuh kitu mah ibu-ibu, bapak-bapak. Resep kamu benjang teh, kok mau orang Ujung Berung mah. Jadi kieu benjang teh seni budaya khas orang Ujung Berung. Oh gitu. Nun terang. Ya, Langitan kapungkur mah lahir teh sekitar tahun 1800-an. Rame gini nya. Iya. Nah, kapungkur mah benjang teh sok di sawah. Terus panen. Di sawah kan aya non jarabi. Dianggi bebenjangan gitu. Jadi kalau ngebanting-bantingkeun gitu nya. Iya, jadi intinya mah kieu benjang teh seni budaya khas Ujung Berung. Uderna teh dibantingkeun. Ku eleh tang tangan. Kan cek abdi teh pada Ya wes disebut perang bentang. Ari eta nu sok beuletikan dinu eta geuning kadang-kadang kasolok. Kadang-kadang naik. Eta teh memang masih benjang. Kieu benjang teh aya tilu macam. Benjang helaran nu kapungkur sebabna iring-iringan nya. Seseroan sok di jalan ngabri. Nu kadua Barongan teh. Nu kadua benjang gelut. Mesot acan teh kadang ngibing heula. Di luhur panggung, kapungkur mah dihanap lah. Nu katilu mah aya we topeng benjang. Eta benjang teh. Ayo nu sok naik kan patangkalan genengan terus ngacak-ngacak sawah eta benjang naon kitu. Nya seseroan da. Benjang Halang helaran. abdi-abdinya. Eta nu kasurupan geuning supaya nu kasurupan urang jadi sieun. Dijadikeun. Lumpat ka ditu geuning Iya. dijadikeun eta teh memang di kuda benjang aya lumping kitu. meureunnya Nya, sudah kuda Jadi lumping. benjang teh ya sabaraha hiji gitu. Tilu benjang helaran. Benjang gelut, sareng topeng benjang. Bilih ibu-ibu teu percaya mah hayu ayeuna urang ka lahan agrowisata. Ya Abi ari bade ngalatih ari benjang. topeng benjang teh kumaha? Di Tah, topeng. nu topengna kumaha topeng Nya, benjang. Topeng barongan apa topeng kumaha? Barong topeng, tari. Ah, Ya enak mah kieu we An pada di topeng meureunnya. agrowisata. Abi kalarasan bade ngalatih murang kali ya hoyong latihan benjang. Latihanan Sareng kieu latihanna di agrowisatanya. Rasa batu. Alina jukut we da kulantaran teu aya matras. Tapi eta benjang kalanya benjang teh identikna teh keur pamegatnya istri mah tara aya nya. Ya. Istrinya jarang. Ya, Jadi paling pamegat kami ngumpul istri eta mah mah. dijikeun jeung upacara adat tiasa teh jeung upacara adat dijikeun benjang gitu. Biasa. Eja, Kolaborasi. lamun aya istri emang aja pada daftar. Ada kamu Ya tapi kan mangku aja mah beurang balik Tinju eta mah urang. Ya urang ka ditu urang ningali. Ayo. Ayo. Ayo dari biasanya dalam tempat agrowisata satu dulu endah tapi ya kumanya aya kabar ya saya tahun 2004 can wae dibangun gitunya ya saya sebagai seniman ya merasa kumahanya can iya we gitu can senang we gitu kayaan masih kena kieu ya belum excited Dia sendiri. ya Lihat biasa pemandangan, biasa bu tapi mengindah semua. Gunung,
sawah kebun ini seger ngeliat lagi ya pemandangan indah kieu matak betah itu nih aya sawah aya saung matak pantesan ya Kang Lando di dieu we nu jeung ngalamun ninggalin pemandangan Sumun Bu, ieu teh 2004 teh. Tos aya launching bade dibangun. Tapi teh acan we dibangun. Nya karunya nya seniman, Bu. iya padahal mun indah kieu Mohon. matak betah Agen. Kang. Nuju naon? Oh, mohon. Biasa. Iya, aduh abi teh meuni. Bari ningal pemandangan we gitu. Ya jadi lehilan agrowisata. Mohon. Ya aya naon ye, Akang? Abi teh bade ngerti benjang di dieu teh. Oh, benjang. Tuh baru dakna arek dia itu kene. Oh nya. Nya. Nah, oke sami seniman benjang gitu. Kayak ngalati di dieu gitu. Oh. Ya Kang ka dieu kumaha ieu teh? Nya ari abdi mah nya bari ningali pemandangan. seger kieu gunung Nya. Nya. Tur sauna teh ieu teh cenah atas ieu launching. Launching, Mohon. Nya tapi sampai ayeuna teh can dibangun-bangun nya karunya seniman gitu kan. Ya, ieu teh. Itu kumaha ye. Keun eta mah kumaha di luhur lah. Mudah-mudahan doa we mudah-mudahan ka payung teh. Amin. Sini kira enggal dibangun der. Mohon Kang. Karunya seniman Bandung Timur. iya Mohon. komodo ieu benjang Nya ya banyak khas Ujung Berung teu gaduh tempat. Tempatnya. Nya abdi ge manglebarkeun bari ningali. Ya tadi teh sebelah moyan lah di dieu. tempatna meuli bagus kieu kan Ya. tuh gunung Saya endah pisan dieu. Tuh geringan barudak terus arayanya abi ikantun heula nya. Nya, mangga Kang, mangga. lancar sih Iya, lancar iya, ya iya. lancar ya Suksesnya Kang. Cep. Aya naon? Wah, masalah benjang teh. Oh nya, sedikan urang ge rek nakeun ieu teh. Oh, gitu. Ayo tuh urang. Ayo. Geus nyacan. Ayo lah ya, ayo. latihan teh Ieu namanya lahan agrowisata teh. tuh indah gitu tuh gunung sawah cik di mana latihanna aya laut mah jauh kurang ningali nu latihan Kemana nya? mana nu Latihan benjang teh kamarana ieu teh. mana tuh bade latihan teh baru sekali ya panas-panas Apa kumaha teknik mana benjang? mana engko aya nu rek latihan nih eueuh Di dia Bu. Ayo urang bari ieu. abi we kugulingan gitu Bisa. Coomi lah besok. guling ah kayak orang ningali heula yang kumaha sih mimitina kumaha sih jadi hayang pasti ta ya kumaha mimitina Kayak ngantosan heula urang kali. sambil bade latihan abi tacan terang benjang teh kumaha Itu aya tuh itu. Ayeuna nama bakal katinggal langsung jadi di TV. Oh itu nu bade benjang teh. latihan benjang ya teh Ya, yang terang we, gitu dah maklum. Dacan terang sama sekali. Mohon. Kalasan aya ahlina di dieu. Janten bapak teh belajar sami akang teh. Sami di jalan. Ari abi ece ya sakit ya latihan benjang. bade ngiringan sok atuh gugulingan heula di dieu abi ah bade ah cok abi udah kikit ah anger Ece ari apa teh ulah masak wae nya. Pan bela diri aku urang teh bisi di jalan aya nu makan. Sok acaralik ayeuna mah. Kali bade nonton gitu nya nya bari nonton. Kemun aya lawanna sok siap gitu. Oh ieu mah latihan Acaralik teh anu. nya kapan benjang mah gugulingan kana teh. Malan mah ya. Ieu nami saha? Audi Gorbacet. cecep gorbacep Cik Gorbacet teh jago teh benjangna. Kita terang gerakna. Tapi kuningna gitunya aya di nu YouTube gitunya, di nu komputer lah, canggih gitunya. Nya hayang bisa. Oke, urang ngajarkeun. Oke, ieu sarua deh. Sarua lah. Sok atuh. Kumaha Cik tah? atuh akang-akang abi Diuk hoyong nu bener. Oh, kudu di. Diuk nu bener. mimitina kudu Jadi kumaha kieu kudu ya. kumaha bade pengarahan heula ieu teh sok kumaha Jadinya mun hayang latihan benjang, khususnya benjang gelut. Nah, biasana ai benjang gelut mah aya tarian heula, ngibing. Oh, gitu. Ngibing joget heula gedengnya. Aya 3 macem. Mun. Puyuh ngungku, panon peureum, sareng golempangan. Nah, Kang ai panon peureum teh panon kudu peureum Nyaho ngigel teh. gitu. Heeh, bisa. bade peureum diranasakeun. Iya.
Oke, Oh, oke, tah enak mah tinu tarian heula we nya. Iya. Saya rek nangtung ayeuna. Rek nyontokeun Ya, nya. ya. Bandungan, oke. Gantian di dinya nya. Iya. Praktekna nya. Ya, siap. Oh, oke. Iya. Aku juga oke. Puyuh perem kieu. Gitu nya. Atuh kan bari perem kieu tah kitu. Sama ngalinur. Sok tingali. Sok. Kumaha aduh. Hiji-hiji. Teu kedah pemanasan heula eta teh. Pribadi saeutik. Teu da ieu mah pengenalan lah. Yang teknik. Teknik na hungkul we. Ayeuna tarian puyuh hungkuknya mun ka panggung teh. Nah, kieu ye dangdut. Nah, panon peremnya. Panon perem. Padon beureum teh halangan Goreng pangan. Goreng pangan mah kieu tah. Kumaha tabuhan. Sik ayeuna sok sanu bisa. Cing nyambaan heula, Cecep heula. Mau make topi atuh lah. Buka topina. Buka kacamata. Entah. Salah buka. Cing cenah kikeuan. Jadi apa? Puyuh perem. Sunda budaya ujung berung. Ujung berung teh kudu apal urang teh. Ari ngatur orang ujung berung, sakuat ujung berungnya. Tapi nah teh arah apanya tuh Jam teh tariknya. kumaha nya? Oh, jadi budak nanya. Joget-joget we biasa. Golem pangan. Nu kaduana panon perem. Panon perem. Cik, ayeuna ye. Golem pangan. Ya. Kuduna pakai musiknya. Heula cobaannya bisa teh. Puyuh hungkuk. Golem pangan. Bebas tarina. Aduh, mata kaciri. Halus nah, bantuan saratun. Ayeuna puyuh hungkuk.
Alah, si Ampun. Panon poe. Iya, baru mah. Sok 1 2 3. Kemenangan naon eta Nu air mah kan benjang gelut. Ya. Nah, benjang gelut mah digelutkeun layana Iwan jeung Cecep teh siap. Itu siap atuh. Bebeutkeun Cecep. Aya Karena apa? syaratna pakai kolor. Iya. Pakai kolornya, Oh. baiklah kolor ieu nya. Ya, tenan. Nah, ieu kurantaran nu itu mah loba we. Bae make bajunya heulana. Iya. Iya, atuh dibulu gitu. Siap ya, Canggih. kan ayeuna siap. Iya. Ini, Siap. Oke. Iya. Ya. Teu meunang ngegel, Ya. teu meunang nyekel suku. Oh, Ya, gitu. Ya, nyiwit teu meunang. Matang dilicin Komo licin teu meunang. Ya. Sok ayeuna mah pelungnya Ya. kan nu salah bakal ditepak. Oh, gitu. Kudu jadi wasit. Oh, Ya. gitu, ya. Heeh. Ayo mimitin aku mah ya. Nah, Bebas gerakanana. Ieu ayeuna mah. Nya, anggap ieu teh panggung nya Ya. mana. Sok ieu naik ke panggung. Karek make tarian teh mah. Oh, kabeh Boleh dipake. tangan atuh sok. Kabeh paling dipake. Pang pang pang. Ya. Jadi nu eleh, elang betang eleh. Sekali deui, sekali deui. Aduh, gunang suku. Suku atuh. Kaluhur, kumaha eta kaluhur kumaha. Jadi, ada juara. Ambil geus jurusan awalan lah dasaran. Sing anu selanjutnya kumaha eta? Sebenarnya jurus benjang teh loba aya beuli nya. Aya double shot, aya tarik beuli nyariosna kikir, tah. aya bantingan, loba lah. Ya. Pokoknya mah engke we mun dinya latihan deui. Ya. Karek dibere jurus nu bener. Oh, gitu. Ayeuna mah resep we heula. Tah, Nya. benar. Kenalan. Apalah ini teh benjang teh kumaha? Tah ya sama iya, ini iya. benjang. Beuli teh siga orai kitu mah beuli. Nya. Ini kan Eta mah kan Xiaomi atuh. Jadi nu penting mah ayeuna urang-urang teh resep kanu seni budaya nu aya di urang sorangan. Iya, benar. Komo benjang mah di ujung berung atuh. Sekolah di ujung berung, imah di ujung berung. Akhir ujung Berung benjang teh Bandung. apal. Ari teh apa mah kesan benjang teh gelut biasa barudak mora gitu. Ya, ningalina teh urang teh nu ngaliwat bebarongan gitu. Tapi dina mah teu benjang teh jang silaturahmi nya lain geus eleh benjang gelut di luar, main kadek, main kaloyok. Benjang teh jang silaturahmi. Ayo urang beungkeutkeun seni budaya urang supaya akur jeung dulur gitu. Maksudna teh Tong jadi negatifnya. nya. Jadi urakan sekarang. Kang tiasa naroskeun ieu sakedap ieu nya. Naon-naon. Ai benjang teh seni tradisional. Nya. Urang-urang Sunda gitu nya. Nah, Hmm. kaluarna teh kumaha? Da kan eta gerak ciri khas gitu nya. Keluar kotana, keluar negrina gitu. Yeuh, benjang teh apal abi mah geus pernah tampil di eventnya tak bisa kan pakai bahasa Inggris. Oh, ngomong bahasa Inggris. Ya, terus ke Kalimantan, ke Bali. Nah, ini mah ini benjang teh
Jadi kurang bangga atas sosok itu baik lah. Nah, ini mah orang dari Kita para teman